Bah, aya naon maneh Rama? Lama lapar. Kita lapar bah yang dahar. Hayang dahar wae meneh recok meneh teh kari ka dapur tuh, aya abon. Na toples. Nya tuh bah. Aduh, nila baki abon. Rama. Sing balik kita dahar teh sukuna kanapkeun. Nya bah. Abah, nah abon teh pahit jeung pahang. Kira aku abon pahit jeung pahang. Sika dia cobaan. Aisyah kan nyokot di mana? Ieu mah lain abon, bako. Ya Tanin, abi mah pusing ku si Abah, beger wae. Kades ya ambu ih. Heeh nya Teh Tenin, naonnya obatna sebab si Abah teh tong beger wae. Gampang eta mah Bu. Bacakeun we ayat kursi 7 kali. Oh, bacakeun ayat kursi 7 kali. Ngamun bandal kene kumaha Tenin? Ah, gampang. Baledo gue ku kursi 7 kali. Hah? Juk, emangnya geus divaksin acan? Enggak, sudah mah 2 kali. Terus menang kartu. Enggak. Oh, barengan. Oh. Ada si Roy. Nggak divaksin, Can. Nah, tak apal mana gitu, Cup? Apa suruh teh emang masa stres, gelo. Ish, gelo. Gelo kumaha he? Nah, tak apal gitu. Apaanan bahasa kerek divaksin teh? Si Roy mah teu boga KTP, Sup. Soalnya syaratna kudu aya KTP, Sup. Oh. Terus kumaha ayeuna? Si Roy teh ini teh ke kelurahan, rek nyieun KTP. Oh. Bisa nyen KTP-na. Boro-boro, Cup. Di kelurahan nyieun KTP kudu aya surat vaksin syaratna. Duh. Karunya atuh si Roy na he euy. Terus kumaha deui? Karunya, Cup, ayeuna teh, Cup. Manehna stres, euy. Aduh, karunya gitu wae. Tah, ayeuna teh kudu uluna teh kamari teh dibawa ka rumah sakit jiwa. Terus hasilnya kumaha he? Dari tadi masuk. Naha? Kudu aya surat vaksin jeung KTP. Aduh. Ayeuna kumaha tuh si Roy na? Tuh, aya masuk. KTP. Geus lain gelo deui aya mah. Edan. Karunya he nya parah. KTP. Vaksin. Hai Roy, umur awewe anu 17 sampai 20 tahun jika buah anggur anjing. Sejak anggur kumaha masuk. Lucu, amis, mungil, pika ditaeun. Tapi tong salah sok euy. Awewe umur 20 sampai 70 tahun, sega apal beureum. Jika apel berem kumaha maksudna sih. Heuh, Rod, beungkeur amis lagi bicara lagi tinggal logo. Kabayang awewe anu umur 30 tahun sampai ke 45 tahun. Kabayang kumaha, Ro? Sia gedang Bangkok. Siga gedang Bangkok kumaha? Pelem, mendadak bae. Cik, ayeuna mun awewe umur 45 tahun sampai 60 tahun siga kumaha? Sia kumahanya.
Emang juga kumaha man? Siga sirsak asak semu buruk sari hasil. Anjing. Coba. Lain, tapi kumahanya euy, amun awewe nu umur geus 60 tahun. Wah, eta mah juga bawang berem. Nah, habat siga bawang beureum sup. Bener teh, Bet? Heeh. Heueuh, mun dipelong matak peurih kana panon. Heueuh, Bet. Heeh, mata hayang ceurik. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa geudang gua swab teh. Heeh, Bah, alhamdulillah dia mah teu ngantri amu dah. Kosong. Emang ayeuna di swab tinu naon gitu? Ayeuna mah tina baham, Bah. Tidak paham. Tidak paham kumaha carana eta amu. Jadi si alat nanti diasupkeun kana baham. Terus si dokter nanti nanya, "Ibu nggak keselak?" Cenah kitu. Terus Terus dijawab, ku ambu teh, tapi ya bah hampurannya ambu teh udah keceplosan, cek ambu teh. Enggak dok, udah biasa. ambu. Weh dong, di gaya di mana Biasa Roy, balik gawe. Wah dong, gawe di mana milu gawe lah urang lah nganggur ya urang Gawe di pabrik racun. Mana daek gawe di pabrik racun yang urang? Daek lah dia, daek. Bagian naon urang ke gawe lah ditu dong. Aya Roy, tapi bagian tester, daek teh maneh? Tester. Ayo tester teh bagian naon? Bagian nyobaan racun. Daek teh. Atuh aing pae bahagia. Obras TV.